Duh, aing seberang. Wah ya. Ya wah gerak aing mah zaman ada. Di bagus mah itu jangan sekarang puli. Aduh aing mah kapan deurian mah gerak aing carekan di bae. Ay arisan dibayar can ya? Emang geus? Bener. Geus urang mah kemari bayar. Amoy acan he. Atuh bayar ih, kada dikocok cenah. Komodona can kajual, karek sakit kieu keneh. Tante Si Dila, Noni masih Noni. wis ini masuk itu sok bulit. Tante Dila bayar can. Geus ya? Iya. Geus bayar. Emang geus lah kalau kitu mah ikat. Di sebelah sisi noni can tangkene bae. 10 meureun. Si aku duduk mah teh si eta mah lamun kan zamanna jangkung lamun turut galeng teh. Sok gebentar buluduk soalna si eta mah jangkung kitu sok turut galeng. Si Noni mah nang gayana bae. Giliran bayar mah hese. Bayar Bulit mah. arisan teh bulit. Kadang-kadang lamun misalkan arek bayar arisan teh, moy nginjem heula tuh moy. Cenah ge jang bayar talangan. Sampai-sampai mah jualan aku gelas tan. Aku Sokan. jualan beas. Batu mah menang bantuan teh di desa ya buat beas bulog. Si eta mah dijual aja bayar arisan. Benernya kan Gayana bae. Gayana bae sok aya. Ari ngariung teh. Coba Padahal tantu. mah pakai baju alus, baju nama TV Kadang eta teh. Kadang nyanjuk, Gimana, Cing? kadang ngahutang. Di make up kan urang mah cantik-cantik ya. Udah goda di make up teh cantik. Si Noni mah kan beungeutna gentel. Lamun di make up teh kalah abu-abu beungeutna juga monyet. Aing mah jalep teh. Tampangna doang. Jamar mau penting aing mah geus. Sahan ngomong ke nyane. Ngomongnya nih beungeut GR. Emang Mana nanya nih. ke nyane? Emang nanya nih model ikan sabun gosok. Aing mau modal ikan bayawak loh. Gawat bayar arisan dikocok. Atuh sok coba heula, urang mah duit mah aya tuh di kantong tuh. Nah, baru mau kantong bayana bae. Maho teu ada anjuk bege. Aing ini di beritanya nih. Aing mah geus kada dikocok bae nu nyane. Juk enak juk kayak ngomong. Yo. Ngekeun. Tante Dila geus. Aing geus. Bilang geus, Bisutini, Bisari, Bingkus, Bisanti, Wah Aci, Biseli, Sitini, eta Sitini mah da jema balangsong, boro-boro jang mayar arisan, ih nyana mah ini mah doli ting kajen ting tong bawaan dah. Gitu, yang dibayar bayar. Sok geras sama ya, Nen. Geras sama. Itu mesen teh kieu moy, tadi kan urang teh keur lupa kadi teh yeuh. Aya salaki urang teh cenah minta duit, cenah jang beli. Naon teh kita beli salender. Beli dia di dieu kumaha kieu. Erek alasan naon di atunya naon nih? Alasan bae we, biar Sok bae arisan teh ya wuh imah nya punya jualan hiji wuh imah. Ih, bener ada sani urang mah beneran ih nyane ih. Bagi arisan seberapa sih arisan? Urang teh arisan teh sabulan 70 juta. Tetep kebayaran sih mah ampun ampun. Tas teh isina naon atuh ieu teh dibuka Si mah. jembil ini teh nempel ieu. Oh, nyana teh kita make up teh ladang nganjukan itu doh. Noni mah eta ieu doh. Kudu gayana bae Nah, nang kayak- Lu maksudna teh aing keur balangsak ya Allah amoy ceu. Oh, balangsak bae. Ai balangsak Iya, urang masih ya, sakaya sama. arisan. Ya mah boro-boro atuh jeung aya arisan eta susu ge jual susu biasa bola kitu ih nang sabola ih. Atuh kan lima nu anak aing si Akbar nu ieu salaki aing si Tohir. Jadi kita kira sabeula. Geuning mah sakina Ayo susah. Hah? sakina nih. Heuh teh kan minta duit ka urang heuh cenah mama cenah minta cici. Oh, kan. Ini nyane moy. Ini koyak kitu amat. Iya, Oh, gerak gaya telepon gitu-gitu. Oh, bakalan budak RM. Halo, Pak. Pulang. La ilaha illallah Bapak. Dititipan papan ku Umi teh dititipan eta teh laptop teh naluri imah teh ulah sampai kehujanan. Ih, aing mah suka teh dijahitan. Aduh, ya Allah Bapak atuh mun karoset Bapak. Ih. Hah? Ya atuh kan sampai karoset itu laptop meureun. Ih. Teng baja kumaha teng baja? Heuh syukur atuh teh hujan teng baja mah. Geus teu bae. Awas dah umi kuwi ke ge. Maklum ya makanya mah laptop pikir kuek-kuekeun. Ieu atuh nyane ngomong apa eta. Ih, Janji naon? Bisa ngomong. Di Jawa teh tanya jod sanang ini tuh. Baik, coba punya. Gerana Jago hayang. bar. Mami bar. Mami kandi nya nih. Nah, ngomongin tuh Ji. Tadi mah di ditu ke ngarasok arisan teh di Imam Jamilah. Tanya jod sanang ini tuh bebeja. Lagi cong teh anak bar.
ulin bae deui. Mungkin sendiri aku tinggal tunggu satu menit datang. Oh tadi Cina salahnya minta duit. Pak. Halus, halus. Dilitan tahu bebeja halus. Oh, ngomong aku bisa jadi tuh. Bapak bener kan apa sih kadieu ih? Itu jangan ejo naon di sini bae. Aduh bapak kali itu aja biasa lagi bapak ngejo. Yang naon Kang Ijo. Arisan si Noni. Oh tak bayar tak arisan kan bayar. Arisan itu bebeja apa, Pak? Ya, Cina ngomong. Itu bebeja Noni. Tadi saat ini bareng patut gitu si kata betar bulu dulu berbeda. Lain nonton. Perlu Yang serangan main nyen lalaki nu tanggung jawab dari bebeja mah Noni. Kayak nyonyo nih, Men. Sorangan. Tata tanya Dita, tinggi Dita. Nganjuk. Aduh dah orang mah tadi diberen ku bapana. Ih, rumah tuh diberen duit. Makanya orang nganjuk itu ge, nganjuk itu ka dia ge nganjuk sampai utang puluhan juta. Tangsok ngaweukeun rezeki eta sakit sakitu gawe. Itu salah mah. Puluh di handap, puluh di gigir, mere duit kan jadi awewe kan awewe. Kan jadi awewe na terbalik duit. Dia arisan menang hanteu, sampai arisan. Arisan duitnya dipakai ku si Noni. Oh, ih. Saya balik tuh yang hijau. Dibayar. Tanggung jawab lah arisan yang dikocok. Ini mah, ayo ke nganggur kita, segala arisan yang memilu tuh. Arisan dipakai duitnya ku si Noni. Dan ayeuna dikocok yo. Tuh kau ngapa ini njem heula tuh, saeutik mah. Ih, bung toing ngomong ge duitna. Ayeuna ke dijem-ijem ke nyarne ke setiap pelosok dunia. Kita tuh nama kita umi ngije meta bel jelaga hiji. Ih, nos dina ieu kenang-kenangan di Pangeran Charles bahasa Inggris nos. Jual, tasna jual deui. Saya bae make tas, Dan make cuma ikan nih, kadang ge arisan ka umi amoy be make tas di kampung. Nalipa. Jika urang moy urang mah. Kurang kira cuma. Batu Cuma kena naon. Ih. Urang mah ieu hasil salaki ieu mah. Salaki teh. Lain nama ada nganjuk. lain bung meserkeun nya. Ieu mah tekok. Ada dia balik lah, ribet emang ada rengena. Ya arisan heula duitna kumaha. Amat, lagi balik. Noni, nyane. Si Noni tamu teh tanggung jawab teh Terus didatangan bengen ari gua. ku RT ku RW nya nih Noni rurahkeun. Bae dong sia. Ane si Amoy. Tante iya. Udah mau loba hutangna diajak-ajak main Dan arisan. gitu dia tete tadi nama ngomongna ka amoy teh alusnya moy urang bela arisan. Heula zaman mah kitu. Heula di zaman mah halus ngomongna teh heula. Dan gitu tante Dila tadi nama ngomongna teh cenah tenang ki urang memisahkeun ieu mah sakit urang jembar jak aya loba duitna cenah. Heeh, ngomong mah kitu mega sohor, padahal mah hutangna ngayah jeung eta teh. Kumaha tuh nya ieu amoy kudu nalangan teh. Tanggung jawab. Sudah puluh juta tante. Ih. Dia eta mah urusan amoy. Yang satu kela tuh cing kumaha disusuran sugan beta budak kudu disangsara pisan sugan si Noni. Ih, aing mah duitna utangna ngaya. Nah gitu ih. Coba kudu diajak-ajaknya jeung loba hutang. Teraunnya ibu tang harisan dipake duitna. Tas jadi alus Tanggung jawab hayangna sohor bae kuat. Minimal, boga teh kitu bae kalakuan teh. Nalipak mami ulah nurutan si Umi. Ini mah nyawa beunghar salakina ge. Kalakuan teh. Kalau ngomong teh jawab tong deui. Itu jangan aku kumaha ieu, bapak nyuruh cus bae si gawewe ih. Sok tuh nalipak karena kayaan. Yo. Si ade yang jajan naon sih nya neng. Tadi kebayar arisan teh bayar. Di kertu baroga bisa gerak manjuk tas naon. Aduh dawe mah di mana-mana ge eueuh ngajak saling sangsara ieu bapak, awewe mah sok nanyakeun ka nu lain. Aduh tiba lagi pan geus ngomong bapak teh. Bapak nya teu boga. Kajeun cenah neng mah narimakeun. Mana buktina? Ya gitu di ongkoi urang kertu baroga kieu teh. Assalamualaikum. Ya. Saha dieu? Pak nganggur teh tong sok sagala di bulian da eueuh. Kumaha ya? Saha dieu teh saha? Saha deui. Itu tos jatuh temper ya. Aing mah. Ieu tos. Mang, tukang naon di Mang? Tukang naon? Si Mang, tukang naon? Iya, tas. Tos di DP-an tos. Tos cuman masih kene lobak kene teh. Angsuranna seueur kene. Lamun dibalikeun deui kumaha? Kalau mimi ih gede. Atuh teu biasa. Pikeun. Embung ah. Pikeun bisa meureun Mang dong. Duh, teu bisa. Tuh bisa sih tanya Bisa. saya. Itu bisa. Masuk usah.
susah naon ya harus kene eta, nya kene bisa kene pake. Hari tos di pasar pan ditanggo pasti rusak. Oh yang disuha tadi keun ke batu kesukaan atuh. Isi aja mah isukan bae kebiasaan. Kebiasaan atuh tuh pantos biasa kesukaan mau kesukaan deui kitu. Geus bikin Atuh da apa geura bayaran ih. Bayaran nyanen atuh ngomongna naon nek kota naon. Atuh kan bapak salah urang. Di ge izin lah ka salaki di ge. Bikin dah. Geus atuh kesukaan bae kesukaan tadi deui. Yang satu lah itu kan enggak. Oh, sudah bohong dia. Kesukaan jam 12. Tak minta kasih lagi orang bae ta. Dah, nyawa aing mah. Masalah kita bae gede-gede. Orang suka beja-beja nyepot naon teh sakit teh. Atuh cuma Noni, ngana itu aing kalau ditetagi aing ku jamangayan kumaha ya. Mang kumaha. Urang mau tanya naon dah jam si ieu mah tara beja-beja naon teh. Omongan boga awewe teh omongan ulah main habak bae giliran bae waya bayar pan hese ke dari kitu. Mi unggal pagi diomongan, unggal rek sare, unggal rek tumpakan gitu diomongan tong sok munting ting batu teh nurutan bae batu. Gitu lagi ku tante di anu naon. atuh becakeun bae kesukaan kitu atuh Isukan beca mah. Siapa segala isukan bayar hanteu. atuh ke urang aya neangan heula tah salah kurang kita itu Atuh, Umi mah gaduh lain di seueur eta pandangankeun heula. Wah, mantap heueuh lain cara itu. Duit mah aya gogoplokan kene itu ngagula kene teh jadi keutaan ieu aing mah tadi bungkusan. Anu bayar sih ya ieu. atuh bae tong bayaran ih Heh, bayaran tindi duitna atuh panganggur ayeuna kitu bae. gawe ka ditu ngajual kajut keneh sempak jualan pakaian keneh bae ih Ulah pasti ada pun Umi. Ayo naik bayar moalnya Noni. tuh maksudna ke kesukaan bae Urang garung. Ah, ini bodo amat lah. Ajar we, ajar. siap buka anak pisahkan aing betul siap ladut Ayo.